bakal datang jalma-jalma di akhir zaman nu nyaritakeun kana hiji perkara nu anyar nu mana anjeun sorangan kakarek ngadengekeunana. Boro-boro anjeun indung bapak anjeun aki uyut anjeun ge kakarek ngadengena. Alias can pernah ngadengekeun ajaran siga kieu, tapi ayeuna geuningan aya ajaran kieu ditanyakeun ka aki urang ka nini urang ka bapak urang teu apaleun akur. Naon cenah jang ajaran teh kitu asa kakarek kenal bapak mah. Tah, lamun aya ajaran aya nu ngajak kana urusan agama bari ngajarkeun nu memang teu galib di lembur urang nya. Teu akur jeung guru urang, teu galib sakumaha anu geus dicontohkeun ku para ulama salaf, salafiyun pertamanya sebutkeun oge. Fa iyyakum wa iyyahum, hati-hati. Hati-hati. Naon sababna? Karena tidak kecil kemungkinan mereka sedang berupaya mengelabui kita, ngajak kana jalan anu sasar. Ngajak kana jalan anu sesat.